medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku pidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun tiga lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun. Wargi Dahlia sigarang larang anu disadangan ku Jaka Kembang miang ninggalkeun alas waringin kalawan tekad rek ngalajiwana Wisrawa Barjaya oge embah lalana. Urang lajengkeun Putu si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia caturkeun di tempat sejen dina hiji waktu Wisrawa kusutina diajakan latihan jurus tapi di tempat anu rada anggang ti Pilemburan kawilang hiji tempat anu merenah lantaran aya pamandangan anu endah. Maksud Sutina dina mangsa na leureuh tina latihan bakal leuwih lugina mangsa macangkrama cacarita. Wisrawa jeung Sutina memang henteu nyahoeun lamun janaka harita teh nuturkeun ti kaanggangan terus ngawaskeun kana naon rupa anu dilakukeun ku Wisrawa jeung Sutina. Bari ngaleureuhkeun kacape sanggeusna latihan jurus Sutina ngajakan ngobrol ka Wisrawa. Manehna memang boga maksud hayang leuwih nyaho ngeunaan kahirupan pribadina Wisrawa. Anu jelas eta pakarepan teh lantaran dorongan hate anu kaentepan ku rasa suka jeung kacinta ka Wisrawa. Wisrawa netep antep ka Sutinah bari terus tumanya. Akang rada kurang ngarti oge ieu teh. Sabab bet diajakan ke tempat anu saperti kieu geuningan. Ceuk perasaan akang pasti Sutinah boga maksud sejen ya. Lain kan saukur latihannya. Leres Kang. Abdi hoyong langkung tenang mangsana macangkrama cacarita sareng Kang Wisrawa. Ari margi di tempat anu biasa mah bilih aya cak-cak bodas sareng bilih aya anu sirikeun. Nah, aya obrolkeun naon kitu Sutinah teh. Bet bingung ya rek ngobrolkeun rahasia. Rahasia naon? Kawilang rahasia gitu obrolkeun teh ari rencepan kieu mah pinten nya? Memang badinya nyarioskeun rahasia, Kang. Margi dina hati abdi ayeuna memang nyedem rahasia. Anu abdi sorangan teu terang. Kunaon bat aya praosan anu saperti kieu. Maksud abdi teh kunaon? Make hoyong terang nu langkung paos karena kahirupan pribadina Kang Wisrawa. Punten ya abdi kumawantu nyanggem kitu ka Kang Wisrawa. Teu naon. Gerakang memang moal aya anu dirahasiakeun.
Sabab sanajan ayeuna akang ngabohong, tentu awal akhir mah bakal kabuka ke bohongan akang teh. Anu matak moal aya nu dikilungan. Ya, nuhun atuh upami kitu mah Kang. Tawis Kang Wisrawa jalmi anu jujur. Abdi henteu kinten hormatna ka jalmi anu ngutamakeun kana kajujuran dina kahirupanana. Kajujuran cek akang bakal bilang modal anu utama. Sabab sanajan luhung ku ilmu, jembar ku pangabisa, sugih ku pangarti, tapi setiap tindakan teu dibarengan ku kajujuran mah tangtu anu dipilampah teh moal kapetik hasilna ka ala buahna. Wisrawa bisa ngarti sarta ngarasakeun ku perasaanana yen Sutinah teh aya perhatian anu khusus ka dirina. Kaayaan anu estu teu dipiharep ku Wisrawa, sabab hatena masih kene gudawang ditinggalkeun ku anu jadi pamajikanana nyaeta Winarsih anu keur gede beuteung. Wisrawa jeung Sutinah mangsa ngobrol paduduaan teh didedengekeun we ku Janaka anu memang hayang nyaho lantaran panasaran. Wisrawa neruskeun deui caritaanana. Jadi ngeunaan kahirupan pribadi akang anu kumaha anu dimaksud ku Sutinah teh. Anu ditanyakeun ku Sutinah bisa dijawab. Tangtu bakal dijawab sajujurna ku akang. Maksud abdi teh dupi Kang Wisrawa kantos nyarioskeun yen ngalalana teh memang sejak aya anu dipilarian. Nah saha gitu anu dipilarian ku Kang Wisrawa teh? Terus terang akang teh keur neangan laratan ngeunaan jalma anu ngaran Barjaya jeung guru akang nya tambah lalana. Tug nepikeun ka ayeuna akang teh tacan keneh meunang laratan. Nah, aya lalakon kumaha kitu Kang? Pangna akang neangan eta jalma. Abi betoyong terang kana jujutan lalakonna. Kitu oge upami engkang teu kaobotan. Lalakona kawilang di luar dugaan. 2 kali akang ngarumah tangga, 2 kali oge rumah tangga hancur ku jalma anu ngaran Barjaya. Kieu gerari jujutanana mah. Wisrawa taya anu ditutupan. Dicaritakeun sa balakana ngeunaan kajadian anu karandapan ku dirina. Gara-gara fitnah anu dilakukeun ku Barjaya, ngahirna Wisrawa papisah jeung Winarsih jeung buah hatena pikeun salilana. Anu pikeun Wisrawa mah tug nepikeun ka harita, hatena masih kene gudawang kaleungitan anu jadi pamajikan. Kitu oge jeung anu jadi guru nya tambah lalana anu geus rea neuneun jasa pikeun dirina Wisrawa. Sutinah ngabandungan guaran caritaan Wisrawa pinu perhatian. Delila Wisrawa terus mungkas guaranana. Tah, kitu ari jujutan lakon akang teh. Anu matak nepikeun ka ayeuna oge masih terus we neangan laratan ieu tengan harepan mah. Ya mudah-mudahan me geura bisa tepung jeung Barjaya pikeun ngayakeun balitungan. Kitu oge bisa tepung jeung anu jadi guru pikeun ngajelaskeun hal anu sabenerna. Kesangki manawi teh henteu kitu lalakon Kang Wisrawa teh. Abdi ngiring ngadoakeun we Kang mugia tiasa geura pendak sareng Barjaya. Anu salajengna tiasa ngabersihkeun nami akang ka guru akang. Upami tos kitu mah kantenan abdi oge ngiring bingeh teu sapertos ayeuna abdi oge janten ngiring prihatin. Memang akang bakal terus neangan laratan Barjaya jeung malalana. Sabab kudu nepikeun ka aya kapastian. Naon maksud jeung tujuanna Barjaya meuni tega ngalakukeun hal anu siga kitu ka akang. Akang geus teu bisa deui ngantep kana kalakuanana. Ih kantenan atuh Kang. Komo sapertos anu tadi dicaritakeun ku akang teh tos seueur apanan anu jadi korban tipu muslihatna Barjaya. Nah, jadi jelas akang mah lalaki anu geus pernah ngalaman ngarumah tangga.
anu matak rugi deket jeung akang mah sabab taya areheunana. Komo hate akang ayeuna masih kene gudawang sabab kalengitan kudu jadi pamajikan anu keur kagandungan. Teu kedah sasauran kitu Kang. Margi sanaos Kang Wisrawa kantos ngalaman kahirupan ngarumah tangga. Sanaos ayeuna hate akang masih kene gudawang sabab kalengitan anu jadi panutan ati. Abi bakal satia ngantos Kang Wisrawa dugikeun ka Kang Wisrawa nampi kana cintana ati Kang. Mungguh muntab panas anu lain dikieun hate Janaka ngadenge Sutinah ngedalkeun lisan anu saperti kitu. Begitu tambah jelas ayeuna mah Sutinah memang nganteng rasa kadeudeuh ka Wisrawa anu sok padahal mah geus balaka ngeunahan pribadina. Janaka beungeutap eureum, untuna kekerot jeung dadada ngaheab panas. Bereupkeun leungeun ka tuhuna bari ngomong dina jero hatena. Si Wisrawa bener-bener salah karena cinta. Sakuduna mah aing anu lengoh kene tacan pernah ngalaman boga kabogoh komo ngalaman rumah tangga mah kuduna mah aing gitu. Bere atuh aing kasempetan kuduna mah. Kayak kieu masih Wisrawa memang kasup jalma sarakah dina masalah cinta. Aing jadi penasaran. Leuwih hade ayeuna mah aing nembongkeun diri. Ayeuna waktuna aing mere katangtuan. Saha anu unggul elmuna di antara aing jeung si Wisrawa. Kurang ajar ieu mah. Kitu di antarana gerentes hate Janaka dina waktu harita. Anu saterusna manehna nembongkeun diri ngajorelat uncat pancuh nangtung di hareupeun Wisrawa jeung Sutinah anu diuk ngareneng. Jorelat cileung, celegedag. Janaka netep seukeut ka Wisrawa bari terus nyarita. Wisrawa, urusan di antara urang duaan acan anggeus. Ayeuna waktu anu hade neruskeun lumakuna balitungan di antara urang duaan. Geusan mastikeun saha di antara urang duaan anu leuwih punjul elmuna. Nangtung Andika Wisrawa. Tenang heula Janaka. Itu naha datang jol nafsu kieu ieu. Rada teu ngarti. Teu puguh-puguh jol nafsu kieu. Kumaha ieu teh aya naon sabenerna Janaka? Aya naon? Sutinah milu mairan caritaan. Manehna ngarasa kaget sabab Janaka teu puguh datang bari jeung amek-amekan. Leres. Aya naon ieu teh Kang Janaka? Datang-datang jol amek-amekan. Bet piraku kanu janten wargi sikap salira bet kasar sapertos kitu. Aneh abdi makan. Aya naon ieu teh? Janaka nembalan padanya Sutinah. Teu kudu pipiluan Sutinah. Ieu memang urusan lalaki jeung urusan pribadi antara kula jeung Wisrawa. Nu matak cicing we ayeuna mah teu kudu milu nembrong ngomong. Sor Wisrawa, geus teu kudu loba carita ayeuna mah. Ijen jajaten di antara urang duaan urang teruskeun. Sakuduna mah ijen jajaten teh geus teu kudu diteruskeun Janaka. Sabab naon untungna keur urang duaan upama tarung diteruskeun. Sabab urang duaan lain musuh satru kabuyutan. Malah sakuduna mah bisa di ngahijikeun diri. Geusan babarengan jeung hareupan tindak laku kajahatan. Ngamalkeun ilmu anu luyu jeung amanatna guru urang duaan. Nyata mere pitulung ka sasama hirup dina jalan kabeneran. Kitu. Wisrawa nyobaan nyadarkeun Janaka sangkan ulah kateterusan ngaganggu atau ngagugu amarahna pikeun neruskeun ijen wewesen. Tapi orok haya Janaka nugas muncak amarahna kaduruk kurasa timburu. Tangtu be teu bisa narima kana caritaan anu dilisankeun ku Wisrawa dina waktu harita. Janaka netep seukeut ka Wisrawa panonna semuhurung. Bari jeung ngahegak lantaran amarah anu geus nepi kana puncakna. Janaka neruskeun deui panangtangna. Henteu kudu loba carita Wisrawa.
mun bener-bener ngarasa jadi lalaki geras saya gadiri. Urang buktikan saha anu leuwih unggul di antara urang duaan. Nepikeun ka ayeuna kuring teu rumasa. Ilmu kuring sahandapeun ilmu Andika Wisrawa. Urang mimitian ieu. Yap, ya awas ya. Ya. Saya ceuleuh. Janaka geus teu deui mere kasempetan pikeun cumarita. Harita langsung narajang ka Wisrawa. Panarajangna kabilang ngabahayakeun. Wisrawa tangtu be teu bisa ngantep kitu bae datangna panarajang lawan. Kapaksa harita Wisrawa kudu ngimbangan kana panarajang Janaka. Janaka anu boga angkeuhan geus ngayakinkeun sapinuhna ilmu Ki Buyut Mitra terus ngarangseg ku panarajang. Tapi orokaya Wisrawa tetap mampu ngimbangan kecepatan anu jadi lawan. Sutina ngabadungan pinu perhatian kanu langsungna eta kajadian. Anu keur Sutina mah tacan ngarti sapinuhna. Nah Janaka jeung Wisrawa anu cenah ngaku sadulur teh bet kalahka ijen wewesen. Ya! 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 Sanajan Janaka naker tanaga jeung pangartina, tapi tetep kalah ka Wisrawa anu mindeng ngasupkeun panarajang. Sababaraha kali Janaka ngabangkieng mundur ka tukang lantaran kabeunangan ku panarajang lawan. Satu, dua, bangkieng dari jeung. Janaka akhirna nangtukeun sikepna. Ikeun mungkas lumakuna tarung. Taya deui jalan kajabati kudu ngagunakeun ilmu pamungkasna nyata aji beraja saketing. Harita Janaka ngagajeleng ka tukang. Curali, cergedeuk. Atur reng hapanapasna. Neutep seukeut ka Wisrawa bari terus nyarita. Wisrawa, Andika memang dikjaya, tapi kuring acan rumah sakatiti pangarti. Ayeuna urang pungkas lumakuna ieu tarung pikeun mastikeun saha nu leuwih unggul di antara urang duaan dina waktu ayeuna. Duh, padahal ieu urusan teu kudu terus jadi papanjangan Janaka. Kumaha? Teu bisa kitu Wisrawa. Acan sudi rasaning ati lamun tacan aya kapastian saha anu leuwih punjul elmuna di antara urang duaan dina waktu ayeuna. Ayo, geras saya gadiri Wisrawa. Cekal sabuk ngilang tatu. Wisrawa bisa ngarti karena sikep jeung maksud caritaan Janaka pikeun mungkas lumakuna eta tarung bakal ngagunakeun ilmu pamungkasna. Kanyataan anu sabenerna mah teu dipiharep ku Wisrawa sabab teu miharep Janaka nepikeun ka kudu cilaka. Tapi memang geus taya pilihan sajen deui. Pikeun ngimbangan kekuatan lawan kapaksa Wisrawa oge kudu ngagunakeun ilmu pamungkasna warisan ti Dewi Amba almarhum anu jadi guruna. Nyata aji hasta braja anu teu bisa sambarangan digunakeun. Dua jirim anu adu hareupan pada ngalakukeun pasangan dina jurus anu khusus. Museurkeun kakuatan tenaga lapisan sapinuhna kana sapasang leungeun mangsa ngagunakeun ilmu pamungkasna masing-masing dina waktu harita. Sapasang leungeun Janaka jeung Wisrawa padang tinggal leter. Kadenge sora urat jeung tulang leungeun anu tingtrak. Kajadian saterusna meh dina waktu anu bareng jirim Janaka jeung Wisrawa ting belesat ting corelat alu loncatan dina kaayaan badan ngalayang. Dua kekuatan ilmu pamungkas harita bantrok di Jomantara. Jurelat silang sebuk duar tu duas duas.
Kadenge sora anu ngabeledak ting jeger teu beda ti gelap mangsa dua kekuatan tanaga lapisan sakti bantrok dina waktu harita. Koleang jugang jirim Janaka jeung Wisrawa pada ting koleang anu saterusna ngajengkang ka tukang. Duanana pada ngajaga kasaimbangan badan mangsa ngalayang turun ka handap. Curali. Jing. Lumpuru Janaka datang kana lemah. Dua sukuna ngudubruk saterusna jadi deku dina luhur tanu. Dina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu masih keneh haneut. Sedengkeun Wisrawa datangna kana lemah dua dampal sukuna bisa napa. Bari jeung ngatur kaeng hapan napasna neuteub antep kanu jadi lawan. Curali ci. Janaka bener-bener hanjelu hatena. Kanyataan anu ayeuna karanapan memang teu dipiharep ku dirina. Sabab tetela ajen pangarti anu kacangking ku dirina tetela tacan mampu dipake pikeun ngungkulan ajen pangarti anu jadi lawan. Janaka neuteub antep ka Wisrawa, manehna daek teu daek kudu ngaku kana kaunggulan anu jadi lawan. Andika memang hebat Wisrawa. Dina waktu ayeuna kuring rumasa katiti pangarti. Ieu kajadian ulah nepikeun ke terus jadi papanjangan Janaka. Cukup semet ieu sabab eueuh untungna. Keur urang ijen saperti kieu mun diteruskeun teu nepikeun ka kudu aya nu jadi korban. Kuring mah teu miharep upama nepikeun ka aya kajadian anu saperti kieu. Batak anjeun teu kudu terus jadi nanteuli ku ayana ieu kajadian di antara urang. Tapi keur kuring ieu urusan masih keneh tacan lekasan Wisrawa. Kuring masih keneh tetap aya kapanasaran ieu teh. Aneh kuring teu ngarti bet masih keneh aya kapanasaran sagala rupa. Panasaran kumaha maksud Janaka teh? Panasaran keur kuring. Lamun acan bisa ngungkulan ajen pangarti Andika anu mantak ingetkeun. Ieu kajadian masih keneh acan anggeus. Hiji waktu kuring bakal ngayahkeun balitungan di jeung Andika Wisrawa. Sanggeusna nyarita kitu Janaka terus imip ninggalkeun eta patempatan sanajan bari jeung lengkah suku anu jumarijeg. Wisrawa saukur bisa narik napas panjang bari merhatikeun Janaka anu nit ninggalkeun eta patempatan. Sirah Wisrawa gogodeg banget teu ngarti ku sikap Janaka anu saperti kitu teh. Tetep kaharep ka Janaka anu jirimna geus ngaleungit kahalangan ku tatangkalan bari terus ngomong jero hatena. Geus dipoekeun pikir teh ta Janaka. Ukur nurut kana ngagedurna nafsu. Bet jadi kata terusan ieu urusan teh. Padahal aing boga kayakinan Janaka lain jalma jahat. Sakuduna mah sadar teu kudu terus kapapanjangan. Janaka Sutina nu ngabandungan kana lumangsungna kajadian mubuh beki tambah simpati bae ka pribadina Wisrawa anu tetela lain bae punyul elmuna tapi teu boga karep binasa ka sasama. Wargi Dahlia waktos teu karaos pisan ieu tos tabuh opat dewa. Kada dipungkas deui ieu seriasi konseling dinten ieu insyaallah enjing urang ngalajengeun deui atus sim kuring romansa tugas Punten Mary seja amit munur amit mungkur kanggo dinten ieu wilujeng kantun kanggo sadayana hatur nuhun kana sadaya perhatosan hapunten samudaya kelepatan wilujeng kantun permios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia prung gugu goyang.
Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Komceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios